bahaya kita gimana? Mundur. Mang Adang. Mang Adang. Alhamdulillah cager. Ngeus lawas itu ka dieu deui. Lah teh ka dieu euy. Kernaon? Biasa we lah urang karara saleker keuniis Bang ya. Lain boga ieu teh cau. Cau. Bener eta durek hajat euy. Ah iya urang boga cau mah. Cau nangka butuhna. Cau pokba sarua. Heuh aing butuh. Heeh tuh. Mana? Oh itu ada orang yang nempo euy. Bae, beli heula tuh. Nah, sugan. Si ieu bisinan teh paksi cauna. Henteu tah cau geus kolot ka cida. Jir, cau panjangna euy. Wah, heuh mang ieu mah geus meujeuhna euy. Tapi meureun mang, urang moal di ala ayeuna paling samingguan deui lah. Samingguan deui. Heeh. Kumaha tah bae? Heeh gua ngaranna mah iraha we mang. Gua bebas. Yang sabaraha eta cau teh? Sok we lah urang ngeborong we emang 100 we. Geus puguh ieu mah cauna landung ieu mah. Oh, atuh geus urang wani sakitu mah lah. Ya teh ari duitna iraha? Ari duit mah rek ayeuna rek isuk. Heuh mang euy. Lah geus we ayeuna aing mah bisa kalah kabaturkeun ya. Jong-jong pang duitan mah ya. Tah rek saya duit nang Oh bae heuh nuhun atuh nya. Heeh siap. Tinggal ngalah we isukan bisi. Oh kade tong kabaturkeun. Bisi urang keur eueuh. Tinggal ala we heuh mah. Siap heuh. Heeh bae. Cau. Duh, baik. Sekalian kaliwat teh. Siang nur bogan cau kitu aing butuh jang 4 bulan pamajikan. Heuh lah sugan aya. Wah, aya tapi euy. Pi. Anjir sugan aing jorok euy. Ieu mah kalau sok ka mana daek aing mah. Kasih mana antum? Kasih sawah di tempat cai pan kalau wae ieu mah atas neang kaki anjung. Oh, tak tuluy ka mana ente Pi. Jadi kieu ye. Mana teh sakalian ngaliwat nya ka Lebah. Heeh. Pamajikan urang 4 bulan buka cau teu. Cau. Heeh. Butuhna cau naon? Lah cau naon we nu penting mah cau dai. Riungan mah cau naon oge di dalahar meureun. Heeh, oke. Aya cau mah. Nu mana? Tuh. Anjing Bandung kitu euy. Iya dong. Paten cauna mah. Mahal meureun teu eta. Ulah mah teuing atuh da kampren atuh. Tong poe borong aing ulah ting di kula kilo lah. Tep wae mah mahal ieu ka CS mah. Sabaraha? Spego lah. Piro ku kompren mahal-mahal teuing 150.000. Aing mah di Batur Moal mah menang 150.000. Eta teh urang pedah sugan we ieu mah sabari liwat. Aslina eta mun di kilo mah aya 20 kilona eta tapi geus lah 100 aing mah nya lempengkeun. Dekat CS atuh gosok. Tambah sulit. Cemban. Moal mal aya cemban-cembanan ayeuna mah 100. Erek. Sok tapi aing duitna teh heula. Sok atuh. Lah kitu atuh kompren tuh sok dipersulit jeung dibaham-baham. Kan eta ku aing dibikeun 100 lobasan pletekannya ari anjeun. Tah 100. Da pas bisa aing mau nage 100 na aing mah. Atuh kan wae teman eta suka cau. Ya, tapi di alana mall ayeuna emang sih gai 4 bulan paling ke samingguan deui, tapi eta mah di tempo mah meureun. Heeh. Cocok lah samingguan deui mah meureun kayak urang ka dieu atau sabaraha deui ka dieu lah. Heeh, siap. Pertama kumaha ente perlu nawa irah-irahna mah. Tapi lamun eueuh sasabae ngalah ya sorangan. Tinggal kedok anjir. Oh, bisi aing mah didudukeun itu mang tukang maling geuning kok. Moal aman. Bagus atuh ya pulanya, wing burit balik. Oh, macan mandi-mandi acan juga ratu terus di sawah. Siap ame kasep geura mandi. Oh, udah kasep dong. Ya, Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam. Nuhun, Pi. Yuk. Naik ke mana? Tagot. Alhamdulillah. Naik ke mana? Iya, Scenariot. Aya perlu ka si Anur tah. Iya, geus sarua buku. Oh, lewat bareng. Bareng aja. Heeh. Bantu nama Oh. Iya tuh doy. Assalamualaikum. Bang. Ang. Nur. Ang. Ka mana? Tuh gitu. Telepon atuh lah. Temu HP aing mah. Pokok. Aing sarua pan teu mawa. Apa mah? Nur. Ang. Selain gerak-gerak saya. Nur. Nur. Anjir teh Mang Adang si Lutfi. Anjing merek nawar cau meureun. Ya. Lah aing api-api eueuh lah. Ang. Ada eueuh meureun. Ya tunggan sagedeung. Tunggan dulu kelat lah. Cuh, aing tunggan tapi geus murid teh.
aing. Ya, tinggalin aing ngomong-ngomong erek-erek naon eta ka dia. Urangnya. Ih, urang mah kamari pada taeun cau nih. Cau, Kamari centek, kayak saminggu deui centek. Aing keluar cauna. cau nu mana? Itu. Yo, da urangnya sarua sia kamari urang. Jih, na kumaha pan kamari geus di duitan ku aing cauna ge sarua 100.000. Nyawa aing oge na sarua 100.000 itu teh mah coba pemajikan aing keur-keureuneuh yo 4 bulan aing nasi. Aing kok mau butuh pisan ye yang nyambungan. Aing teu meunang urang carekan. Ji, Lah, masuk kitu. wah hebat. Diteteangan kula cek maneh ku si Bang Doyok. Itu maneh kita mentuan muat sampe. Ajarok siapa budak mau nyambung. Si bakal kakolok buru itu. Lacek maneh bisi ngadat. Alah, Ya, ayo gering, oyu tulungan. Sok, lah aing bejakeun lah hoream teh aing kudu jalan sampe. Lah aing teu purun bung ah. bisi ngadat sia teh si Bang Doyok aing mah. Ah, moal bae ge. Hah? Bung aing mah teu purun kieu capek cara rape lah. Ek mu ngadat elek kumaha sih teh? Ada aing teh sieun ieu kudu cek aing mah. Sieun bener. Teu aing mah. Sia. Aing bieu bang sieun bener ieu teh sieun. Teu ada harap cek aing, erek cek aing ceuneung ku Tuh, aing. pan cek aing nyusulan. Alah mah teu sieun ieu aing mah bah. Itu cek aing ka dieu. Santai. Oh. Sieun aing ku cek aing. Bah, jadi kalian cek teh kudu nurut ya Bang ya. Kudu dititah, kudu naik dititah. Lain kitu udah tadi mah lain kitu anjing. Ayo. Kusi kadege teh tadi mah teh kitu henteu. Lain dititah kayak pada sia teh nginjem duit kamari ka aing 200 ngomong ek mantuan. Kunyuk. Ya bagus nginjem deui paingan Bang Doyok teh keukeut ditanya yang si Nur. Di mana aku jalan sampainya kan? Anjing tadi mah teh sieun. Aing si bejaan sia teh tadi syuk-syuk itu. Yo, Ayo tuh ayo. tadi mah ngomong ngajeruk tong gandeng atuh gandeng. Yo, gandeng. Tadi mah teh sieun cina. Wah, cek aing mah naon? Ku aing ditengeulan ditekean ku aing. Ngomong. Acil di mana sia teh nu lupa bernyitna aing ngamen pusing. Ya kamari mah di geus loba mang. Acil. Mang Dadang deui nareangan meureun tuh. Wah geurean rek. Sorangan ku aing ieu engke ruaskeun amun ka dieu. Siap, mang. Nyari pakai di tuat nyari pakai ari nyari pak. Mantap. Aing rek nyumput heuh. Engke lamun ngaliwat. Eta ge nya. Poyakeun. Oh, majana tuh coba gararing suluhna jang ieu jang belum lauk. Ah, pan ieu ieu bayar aduh. Tah. Oh, ieu jang eta ngawurungkeunana, Pak. Heeh. Anjing. Nah itu kakek ngadudukan di dinya. Wah, kecilakaun. Eta aya nu kakat kerukut nanaon. Naonnya? Ah, turungan aja lagi dudukan di dia. Lumayan nih ngawurungkeun sama gararing ya, Pak. Mana kemang? Ya oh, curing. Langsung ngadoyok teh mah ngagawean aing. Wah, anjing. Asa gawean anu teh ngapain untung teh sangat hujan.